Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina lerasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang danggude dina pedaran acara Dongeng Sunda. Duka pidangkeun di channel YouTube Kamemet Kasugri Sadayana nyaeta GDS Galura Dongeng Sunda. Wanggit kiwari Kang Gilang baris medarji carita anu masih cariosna ditulis ku Aan Merdeka Permana anu judulna nyaeta Pahlawan Samudra. Nyarioskeun naon cenah ieu carita teh hebat aya kaitanana jeung samudra sagala. Mangga urang same-same pedar. Urang same-same Bandungan hiji carios mung sadacan Kang Gilang medari carios kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara Dongeng Sunda ti Kang Gilang. Nu teu acan subscribe mangga di-subscribe, oge tong hilap di-like, dibagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Mangga kasugri pamiarsa urang same-same pedar hiji carita karyaan Merdeka Permana dina judul Pahlawan Samudra. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, sameme kejadian palagan bubat mah hubungan antara Majapahit jeung Kerajaan Galuh TS turun tut raut. Hubungan bilateral ekonomi anu kawilang lancar, sabab boh itu boh ieu silih butuhkeun loba komoditas anu dijieun di Majapahit dipirim ka Galuh. Pon kitu deui loba anu teh dijieun di Majapahit dikirim ti Galuh. Baheula tepikeun ka taun 668. Anu kumawasa di Tatar Sunda teh nyaeta Kerajaan Tarumanagara. Ngan sabadana ti eta wilayah Tarumanagara dibagi dua nya ngadeg Kerajaan Sunda jeung Kerajaan Galuh. Tapel watesna walungan Citarum. Karangan Sunda Kerajaan Sunda kakulonna tepi ka ujung kulon, malah pajah tepikeun ka Lampung ari Kerajaan Sunda, kawetanna tepikeun ka Cipamali Banyumas. Wilayah basisirna nya otomatis dikawasa ku masing-masing kerajaan. Basisir kaler ti wates Muhara Citarum ujung Karawang tepikeun ka Muhara Jati. Singapura Kerajaan leutik bawahan Galuh nya dikawasa ku Kerajaan Galuh. Sakali deui tepikeun ka taun 1357 mah kahirupan bahari dina kakawasaan Kerajaan Galuh teh kacida majuna. Timimiti wates Muhara Citarum kawetan loba kapanggih Darmaga Palabuan. Anu panggedena dina zaman harita nyaeta Darmaga Eretan jeung Muhara Jati. Henteu salah lamun aya nu nyebutkeun jen urang Sunda dina zaman harita teh sasat manusa laut. Da sabab pangupajiwa gegedena teh nya dina kahirupan bahari. Boh Kerajaan Sunda boh Kerajaan Galuh boga departemen kelautan mun ceuk istilah zaman kiwari mah. Sanjaya Incu Minantu Tarusbawa nyaeta raja Kerajaan Sunda teh ahli kelautan. Sanjaya nyupri ilmu kelautanana ti Kerajaan Kendan. Kahirupan sosial ekonomi malah militer oge boga kakuatan di lautan. Kusabab di sapanjang basisir kaler bacacar Darmaga Palabuan, atuh nya kahirupan rahayat ge harita teh leuwih maju ti basisir tibatan ti pagunungan. Memang saeutik bukti fisik nu netelakeun yen urang Sunda kungsi jaya di lautan. Lamun bangsa Viking ngaku jago di laut sabab aya kapanggih sesa-sesa kapal Viking. Lamun bangsa Cina ngaku kumawasa di lautan memang boga kapal Finisi. Pon kitu deui bangsa Belanda jeung Inggris. Ari urang Sunda kumaha cara nembongkeun bukti yen manehna kungsi jadi manusia laut. Meureun anu pangheula narek dipake bukti teh lamun diseredkeun kana logika. Logika dina zaman harita tempat dumuk jalma teh ngadeukeutan cai. Salian keur nyubadanan pangupajiwa saperti butuh cai, butuh lauk oge butuh keur kapentingan transportasi.
Ari kalancaran transportasi bubutuh anu leuwih jauh nyaeta urusan kehidupan ekonomi perdagangan. Padumukan jalma teh mimitina aya di sisi cai. Kitu sababna Karajaan Tarumanagara pusir dayeuhna di sisi walungan Citarum. Karajaan Galuh pusir dayeuhna di sisi walungan Citanduy. Pajajaran pusir dayeuhna di sisi walungan Cihaliwung atawa Ciliwung. Geus dicatetkeun ku sajarah ku para sejarawan Sunda ge tahun 1860. Medal buku Sajarah Sunda nyebutkeun yen Pajajaran kungsi boga genep palabuhan dagang internasional nyaeta Kalapa atawa Sunda Kalapa atawa Muara Walungan Ciliwung, Tangerang di Muara Walungan Cisadane, Karawang di Muara Citarum, Indramayu di Muara Cimanuk, Cirebon di Muara Jati, Banten di Pontang. Ku ngabogaan genep palabuhan penting ieu Pajajaran boga hubungan bilateral jeung Karajaan sejen. Boh karajaan anu aya di Nusantara, boh karajaan anu aya di Asia malah Eropa. Dina zaman sawaktu Karajaan Galuh dicangking ku Prabu Linggabuana, tepikeun ka tahun 1757, boga palabuhan internasional di sapanjang basisir kaler ti mimiti pamanukan tepi ke eretan, laju ka Muara Jati. Nepi ka Muara Jati Cirebon, darmaga palabuhan paragi turun jangkarna kapal-kapal dagang internasional teh bacacar di sapanjang 11 km basisir. Nya basisir kaler, kalawan pusir darmaga pangbadagna aya di Muara Walungan Cipunagara. Meureun kitu sababna pamarentah Kiwari ngadegeun darmaga palabuhan dagang internasional di Patimban atawa Subang. Hartina dina zaman Prabu Linggabuana perlu ngadegeun karajaan bawahan di wewengkon Subang, nya katelahna Karajaan Astanagara pikeun ngokolakeun palabuhan. Harita anu jadi raja Karajaan Astanagara anu dibenum ku Prabu Linggabuana teh katelahna Prabu Darmawangsa. Kahandapna masih kene aya 5 raja anu dibenum jadi sah bandarna katelahna Ki Anggadarma. Lain bae armada dagang di Karajaan Sanusantara anu turun jangkar di darmaga Cipunagara teh, tapi oge karajaan-karajaan ti Asia seperti ti Cochin Cina atawa Vietnam, Parasi atawa Irak, Muang Thai, Tiongkok jeung sajabana. Yen urang Sunda baheula kungsi jadi manusa bahari bisa jadi geus turun tumurun ti zaman Sanjaya kene. Sabab Sanjaya anakna Bratasenawa raja Karajaan Galuh dina abad ke-7 jadi panglima armada laut Karajaan Sunda. Sanjaya ngalanglang Asia pikeun muhibah dagang di jalan di Laut Cina sababaraha kali ngelehkeun bajo Laut Cina. Nya da kitu zaman harita mah muhibah dagang teh dicekel ku kalangan militer sabab jang jaga keamanan di jalan. Sanjaya geus jadi manusia laut anu hebat dina mimpin armada kapal. Sanjaya lulusan Akademi Kelautan Kerajaan Kendan nya tangtu lain manehna wungkul nu jadi lulusan Kendan teh. Sabab meureun sinatria sejenna oge loba anu lulus dina ilmu kelautan. Kitu sababna dina zaman harita nagara boga departemen kelautan anu katelahna teh Puhawang. Puhawang oge bisa dihartikeun salaku hiji nya ahli dina urusan laut, walungan jeung talaga. Dina zaman Kiwari mah badan anu ngurus kahirupan bahari teh dibagi-bagi. Ari urusan transportasi cai mah aya badan anu ngurus urusan eta katelahna ASDP-TA meureun atawa angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Aya di sahandapeun Departemen Perhubungan. Dina zaman Sanjaya Kiwada Sangku yang jadi pejabat Puhawangna teh ngan sabada Sanjaya pindah jadi Raja Mataram Kalingga atawa Medang. Ku anu keur kumawasa di Galuh pangkatna diturunkeun jadi salah sahiji pangawasa di salah sahiji bandar balabuan. Pangkatna teu naek-naek tepikeun ka Karajaan Galuh dipimpin ku Prabu Linggabuana. Ngan kilang kitu Kiwada Sangkuy mah tetep babakti kalawan satia. Sababaraha taun samemeh kajadian palagan bubat Kiwada Sangkuy tugasna dioper. Tina asal ngapalaan hiji darmaga palabuhan di Pakaleran, tugasna dipindahkeun ka darmaga palabuhan Banjar. Alasan ti pihak negara sebab Kiwada Sangkuy geus kolot umurna geus ampir 500 taun. Ceuk raja Kiwada Sangkuy geus meujeuhna reureuh tina gawe.
Kitu sababna dina mangsa rek nganggeuskeun tugas perlu ditempatkeun di lemburna nyaeta wilayah anu kiwari disebut Kota Banjar. Tapi ceuk saha dumeh terepeng siun tugasna jadi tambah enteng. Harita di sapanjang walungan Citanduy para tepikeun ka Sagara Anakan keur dikawasa ku komplotan bajo atawa bajak laut anu kawilang ganggas ka Sugri. Gawena teh ukur megat-megat sodagar anu keur ngakut barang bawaan. Kusabab di sapanjang Citanduy loba diganggu bajo gerot atuh samemeh ki wadah sangkuy di benum di dinya mah. Penghasilan sebar di Darmaga Banjar teh kawilang saeutik sabab kapal dagang di Cilacap seunggah ngaliwat ka Citanduy. Kakara sabada ki wadah sangkuy mancen tugas di dinya keamanan bisa kajamin. Darmaga Banjar karasa rame dina abad ke-12 kahirupan pelayaran antar negara lumangsung saban waktu. Pikeun ngajaga keamanan perdagangan di sepanjang walungan ti mimiti Darmaga Banjar tapi ka Sagara Anakan dijaga ku penjaga keamanan. Nyamun ayeuna mah meureun polisi laut. Nu jadi komandanna nyasah bandarna nyaeta Ki Wadah Sangkuy anu di lemburna mah samemeh sohor mah ngaranna teh Ki Ruih Patengteng. Bisa Wadah Sangkuy, bisa jadi Wadah Sangkuy atau Wadah Sangkur mah ngaran jujuluk. Dina ngajaga keamanan di sapanjang walungan Ki Wadah Sangkuy loba pisan baladna. Kabeh tapis dina pailmuan cai Ki Wadah Sangkuy mah boga pembantu utama duaan nyaeta Ki Abisana jeung Ki Hengkat Adayi. Jika nu geus diterangkeun di luhur, samemeh Ki Wadah Sangkuy ditugaskeun di dieu mah loba pisan gangguan keamanan di cai. Loba komplotan bajo nu ida gliher ngaganggu palayaran tapi ka Sagara Anakan. Sapra Ki Wadah Sangkuy datang para bajo mimiti keder ku sabab dina ngabasmi kajahatan di cai. Ki Wadah Sangkuy tara kapalangieun tindakan. Jigana Ki Wadah Sangkuy inget kana papagah Sanjaya baheula yen dina peperangan antar negara teh henteu kudu maehan perjurit sabab maranehna mah Darma ngajalankeun tugas nagara. Nya jiga bisa ngahalangan lajuna armada Mongol anu rek ngarurug Majapahit teh ukur diganggu bekel kadaharan atawa ngabengkokeun kamudi sangkan kapal teh teu bener ngambah sagara. Tapi ari ngabasmi jalma jahat saperti bajo mah nya kudu dibinasa kabeh sabab balad bajo pasti jahat kabeh kitu ceuk Sanjaya Bareto. Nu matak ayeuna Ki Wadah Sangkuy digugu. Nyaku Ki Wadah Sangkuy tadi digugu bajo cai Citanduy teh sarakah kabina-bina lamun perdagangan di cai keur tiiseun maranehna sok ngarurug pi lemburan. Nya jiga basa bajo ti Cilacap ngarurug Karajaan Pananjung pan jelas nyieun kajahatan di darat. Karajaan tapi kaancur raja dibinasa jeung Dewi Rengganis permaisuri raja ge dibeberik ku Suraboma. Nya dibeberik ku Suraboma raja begal tea ka Sugri. Harita aya kejadian sabubuhan bajo ganggu kana hiji kapal dagang nu rek muru Darmaga Banjar. Sageus narima laporan Ki Wadah Sangkuy sabalad-balad gasik tumpak kapal cai. Muru bajo teh banglas tepi ka pamotan. Malah bisa jadi harita teh pamotan teh sayangna bajo ka Sugri. Ayo gawat. Pamotan urang obrot. Bajo anu nyayang di dinya teh kudu dibasmi. Ceuk Ki Wadah Sangkuy. Balad-baladna beuki gasik ngawelah kapal jung ku gasik-gasikna parahu teh meuni nyemprung tarik. Bangus parahu teh meulah beungeut cai atuh cai ombak-ombakan meuni jiga galura laut. Lauk laleutik laluncatan ka luhur bakat kureuwas atuh bayawak jeung buhaya mah nyalingker nyumput dina sedong jembet jiga sieun ka barerang. Saacan tepi ka pamotan oge kapal dagang anu dibajo teh nya anu dibajo teh geus kaberik. Ulas-ulas balad Ki Wadah Sangkuy tinggara jeleng kana de kapal kituna teh ngalugas rupa-rupa pakarang seukeut. Aya oge anu ngalungkeun bandring anu bebendulna seukeut jiga cucu kadu. Eta bebendul sawaktu dibaledogkeun teh ngulawit kana tihang kapal atuh ari geus kitu mah gampil dipake mentas pindah kana kapal nu dibajo teh. Balad begal jumlahna aya kana 3 tikeleun. Nya 3 tikeleun balad Ki Wadah Sangkuy. Tapi anu ngobrol sanajan jumlahna saeutik oge geus gimir teu sieun nya teu gimir teu sieun maksud teh.
Dina dek kapal lumangsung perang campuh pereup ngalawan pereup, gobang ngalawan gobang. Balad ki wadah sangku saurang kudu adu hareupan ngalawan opat tepi ka genepna balad baju anu samakta ku pakarang seukeut. Sanajan kitu balad ki wadah sangkuy teh teu laas ku kaibunan teu gedag ku kaanginan. Mangkaning bari ngalawan karaman teh oge kudu bari jeung nang tayungan kasalamatan pangeusih kapal nu dibajo. Boh banda nu dibawana, boh nyawa para pangeusih kapal kabeh kudu salamet. Ki wadah sangkuy jeung ki abisana katut ki hengkat adai, serebet ka ditu serebet ka dieu, saban awakna ngablesat, saban kadenge jeritna musuh nu kabeunangan. Aduh, tobat. Saban utas kabeunangan, saban dicejak tepikeun ku awakna ti gujubar kawalungan. Karaman anu kumeok memeh dipacok mah kolom heulaan ngagejeburkeun awakna ka cai. Geus kitu asoy-asoyan muruh ka darat. Ngan bae ku balad ki wadah sangkuy anu begal mah kolu dibaledog ku tumbak. Nya ku balad ki wadah sangkuy nu bengal mah kolu dibaledog ku tumbak. Anu kaburu diberik mah nya diberik-berik, anu ngaberikna sarua ngojay. Sanggeus katewak sirahna teh dibabas-babaskeun ka jero cai. Kapal dagang anu rek murudar maga Banjar katulungan teu sakara-kara. Ki wadah sangku sabalad-balad menang pamuji boh ku para sodagar, boh ku pihak Karajaan Galuh. Sabada kejadian palagan bubat, komara Karajaan Galuh teh nyerorot ka sugri atuh kahirupan perdagangan di laut kemilu nyerorot. Tahun 1357 aya kejadian gehger antara Majapahit jeung Karajaan Galuh. Dina sajarah maka telah perang bubat atawa palagan bubat. Ti harita perdagangan antara Majapahit jeung Galuh oge pegat, armada kapal dagang ti Majapahit nu di antara nosok turun jangkar di darmaga Banjar ayeuna mah suwung. Maranehna geus tara datang pikeun balanja daun tarum anu jadi komoditas utama Karajaan Galuh. Kitu sababna kota Banjar sok disebut Banjar Patroman tina asal Banjar Pataruman. Banjar puseurna perkebunan tarum. Kapal dagang Majapahit oge tara ngirim kain batik atawa kain sutra atawa guci bawa ti Cina. Darmaga palabuhan Banjar jadi narikolot sabada kejadian perang bubat. Lamun mah masih keneh aya paling perdagangan lokal. Nya jauhna antara Banjar jeung Cilacap teu leuwih ti kitu, eta teh lumangsung tepikeun ka taun 1430. Kahirupan bahari anu teu isieun oge kaalaman pisan ku sakumna darmaga palabuhan desa Panjang basisir Kaler. Kajaba meureun Muharajati anu tetep hirup mah. Nah make kitu sabab eta wewengkon aya kegiatan bahari sabada Ki Gedeng Tapa ngadegkeun pilemburan leutik anu harita katelahna Kampung Caruban. Pernahna teh jauh ti basisir anu katelahna Muharajati. Caruban teh hartina rupa-rupa disebut kitu teh ku sabab padumukna datang ti saban bangsa, ti saban etnik. Nya padumukna datang ti saban bangsa ti saban etnik. Salian ti Sunda jeung Jawa teh oge aya bangsa keling Arab, Cina jeung sabangsana. Kabeh arusahana kana dagang atawa jara di palaut. Beuki dieu lembur Caruban teh beuki rame, Muharajati oge jadi palabuhan badag. Ki Gedeng alang-alang teh sodagar beunghar. Basa walang sungsang anu ngumbarat ti pakuan pajajaran anjog ka Muharajati. Nyaman tuan Ki Gedeng alang-alang dina ngagedekeun eta lembur. Malah akhirna mah walang sungsang teh ditikahkeun ka putrina Ki Gedeng alang-alang nu katelahna Nyi Kancana Larang atawa Nyi Mangusari. Walang sungsang ge dibere wewenang pikeun beuki ngagedekeun lembur Caruban, malah akhirna mah ngajanggelek jadi Karajaan Cirebon. Cirebon jadi Karajaan Islam unggaran di tanah Sunda. Walang sungsang anu geus nampa gelar Pangeran Cakrabuana sumanget pisan dina nyebarkeun agama Islam. Hasil tolabul ilmi di tanah Arab teh. Loba urang Sunda nu kapincut pindah agama tapi aya oge tetep satia kana agama karuhuna. Anu nolak asup Islam teh salah sahijina nya Ki Wadah Sangkuy anu harita keur nyangking gawe salaku sah bandar darmaga Banjar. Cirebon memang keur eungkeut-eungkeut nyebarkeun Islam ka sakuliah Tatar Sunda. Nya meureun kaasup ka wewengkon Galuh anu anggangna teu pati jauh ti Cirebon. Ku ayana gerakan urang Cirebon hate Ki Wadah Sangkuy marojengja. Ceuk manehna
henteu gampil gitu bae jalma pindah agama. Sokomo dina agama anu heubeul manehna geus boga kayakinan anu panceg. Ngan bae manehna henteu ngahalang-halang lamun aya sasama urang Sunda anu parindah agama da eta mah hak individu. Ngan senajan kitu hate kiwada sangkuy ngarasa sedih ku itu ku ieu. Utamana lamun nyawang kena kajayaan nya karena keayaan galuh zaman kerjaya bet cenah ayeuna mah kalah jadi kieu. Kahiji sapra kajadian dibubat kahirupan bahari jadi leungit. Raja gaganti jiga teu mirosea kahirupan bahari. Lebih museur karena kahirupan di darat, jalma sina jadi patani, pahuma, pangebon jeung miara ingon-ingon di darat. Tangtu meureun lain salah kawijakan, tapi bongan kaayaan anu maksa kitu. Ku Prabu Nila wastu kancana oge kiwada sangkuy teh geus dititah eureun tina kahirupan bahari, sabab geus henteu nguntungkeun jiga samemehna. Teu kudu dicangking ku pangkat sah bandar ayeuna mah. Da kahirupan citanduy teu gede jiga baheula. Piraning jadi pangupa jiwa pamayang leutik, kitu kasauran raja. Ku raja kiwada sangkuy dititah ngurus leuweung sabab garapan raja anu ayeuna mah museur kana urusan alam. Lebih museur kana program ngertakeun bumi lamba. Prabu Nila wastu kancana memang sukses dina tarekah ngamumule alam di luar urusan kabaharian. Leuweung babakti ka sato, sato babakti ka manusa, manusa babakti ka alam. Ceuk kiwada sangkuy ieu propaganda teh kacida alusna sabab bisa ngertakeun bumi lamba. Ngan pan aing mah cicingna lain di negara panu eta. Ceuk kiwada sangkuy. Manehna mah tetep mikatineung kajayaan di lautan jiga zamana Sanjaya, jiga zamana Prabu Linggabuana sakurang-kurangna. Aing mah hayang satia jiga manuk anu hirup pinadahan kai. Ceuk manehna. Cenah dina hiji dongeng hiji waktu alam kata Rajang Usum Tigrat Halodo tutuwuhan ngahgar gararing. Manuk anu biasanya yang jeung nyeuseub kahirupan tina tangkal tatangkalan teh geus riap naringgalkeun dahan kai anu ngarang-arangan. Iwal aya hiji manuk anu tetep cindeten. Hayu urang ngungsi neangan tatangkalan anu masih keneh ngemploh, ceuk baturna. Kami mah da cicing di dieu we. Karunya ku nasib tatangkalan. Ari keur subur dipake lahan hirup. Ari geus taya gunana ditinggalkeun ku sarerea. Keun bae kaula mah pae hirup edeuk cicing di dieu marangan ieu tangkal. Ceuk si manuk teh tah cenah kiwadah sangkuy ge hayang satia jiga kitu. Tapi keun ka zaman pajajaran ngadeg kiwadah sangkuy masih keneh aya dumukna tetep di darmaga Palabuhan Banjar sok sanajan ukur ngaladenan pamayang leutik. Teuing nyabakating ku cinta kana kahirupan bahari, teuing dumeh ngarasa sedih ku kaayaan. Dina zaman pajajaran beuki loba urang galuh nu pindah agama, karaton galuh kawali sasat hirup teu neutnya, hirup teu neut paeh teu hos. Sabab sabada loba rakyat pindah agama karaton ge teu kaurus, ngalang layung tur akhirna loba bangunan anu burak-rakan. Kiwada sangkuy ge ngadenge hawar-hawar yen sabada kerajaan Cirebon ngadeg teu kungsi lila kerajaan Banten oge ngadeg tahun 1527. Loba palabuhan di tatar Sunda anu dipagorenyangkeun, palabuhan anu deukeut ka Banten di kawasaku Banten ka asup Sunda Kalapa. Palabuhan aya di Pakaleran sagemblengna di kawasaku kerajaan Cirebon. Malah sabada pangaruh Cirebon beuki kuat digaluh darmaga Palabuhan Banjar oge mimiti di Dodoho. Geus sababaraha kali pihak Cirebon mentas angkan darmaga Palabuhan Banjar dina ngokolakeunana dipasrahkeun ka Cirebon. Ngan bae kiwadah sangkuy katut anu satia ka manehna tetep mertahankeun. Tapi keun ka dina akhirna mah balad Cirebon teh ngadurug darmaga Palabuhan Banjar. Atuh teu sabatae akhirna kajadian begalan pati perebut kakawasaan. Ratus-ratus balad Cirebon ngepung wakul buaya mangap ka balad kiwadah sangkuy anu ukur pupuluhan. Balad kiwadah sangkuy teh jarago gelut. Tapi ari dikepung ku ratus-ratus prajurit anu sapopoena tukang perang mahnya kawalahan.
Nu ngari tinggal tiluan nyaeta Ki Wadah Sangkuy, Ki Abisana jeung Ki Hengkat Adai. Kitu ge nu duaan mah akhirna palastra bari ranceb ku pakarang seukeut. Anu bandel mah Ki Wadah Sangkuy sakitu dicecer ku rupa-rupa pakarang, kabeh eueuh nu neurak. Malah loba pakarang anu malikan nancep ka nu bogana. Ki Wadah Sangkuy mah boga ilmu kesejatian hirup, manehna entuk bisa pae. Salah saurang tigaluh anu geus bilu ka Cirebon ngabejaan. Duh, makhluk naon ngaranna nya nu teu bisa paeh mah. Tembal mimpin eta serbuan geus kitu mah manehna teh marentahkeun balad-baladna pikeun ngalungkeun welasan cangkalak. Aya cangkalak anu dijieun tina tambang wadel oge aya tina kulit kebo. Welasan cangkalak dipake ngarungkup awak Ki Wadah Sangkuy, geus teu bisa ojah mah awak Ki Wadah Sangkuy teh dibalangkeun ka dasar walungan Citanduy, tepikeun ka ngarelep teu nimbul deui. Modar sia, modar, cek urang Cirebon. Ti harita eueuh nu manggihan Ki Wadah Sangkuy sanajan ukur jasadna. Paeh, wallahu alam bisawab ka Sugri. Ngan tepi ka ayeuna ceuk sakaol Ki Wadah Sangkuy mah tetep aya keneh ngan cicingna di dasar walungan Citanduy. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, dina padaran di luhur disebutkeun yen Ki Wadah Sangkuy teh umurna ngahontal 500 taun leuwih. Kusabab boga ilmu kasajatian hirup, kumaha carana nyuprih eueuh nu nerangkeun, tapi loba conto ngeunaan jalma-jalma anu baroga umur anu panjang. Naon anu disebut ilmu kasajatian hirup? Bisa rupa-rupa harti gumantung ti mana sumber pailmuanana Kasugri. Tangtu bakal beda maksud jeung istilah kepercayaan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional oge bisa jadi ngebogaan versi masing-masing. Ngan anu kapanggih di sawatara tempat mah eta teh disebutkeun pikeun hiji ilmu ngeunaan kamampuh mertahankeun umur nu panjang. Panjangna nepi ka kumaha henteu ngawates gumantung luhur jeung henteuna anu nyuprih eta ilmu. Aya nu nyebutkeun yen anu sampurna nyuprih eta ilmu umurna bisa sapanjang-panjang umur dunya. Nah habis dibuktikeun hese dina danget ieu mah. Sanajan ari secara literasi mah kungsi aya berendelanana. Catatan kuno nyebutkeun zaman baheula mah umurna paranjang, pariksa we catatan anu nataan umur para nabi. Beuki beh ditu umurna teh beuki panjang meureun ukur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kacatet yuswana pondok mah. Malah yuswa Kanjeng Nabi mah sok dipake patokan umur manusia. Lamun mah jelema ayeuna nu boga umur panjang leuwih 33 eta kasebutna nampa manusia. Nya manusia anu nampa bonus cenah. Catatan nu dianggap soheh ngeunaan umur manusia teh nyaeta umur nu dipimilik ku sawatara nabi. Saperti Kanjeng Nabi Adam alaihissalam anu yuswana cenah 850 tahun. Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam oge yuswana 850 tahun. Kanjeng Nabi Hud alaihissalam yuswana 475 tahun. Teras Kanjeng Nabi Zakaria alaihissalam yuswana 300 tahun. Kanjeng Nabi Ibrahim 175 tahun. Teras kana Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ishak maksudnya alaihissalam yuswana 170 tahun. Teraskeun kana Nabi Harun 123 tahun, Nabi Musa mah 120 tahun, Nabi Yunus 110 tahun, Nabi Daud yuswana 100 tahun, Nabi Yahya yuswana 85 tahun, jeung Kanjeng Nabi Zulkifli alaihissalam yuswana 75 tahun. Nabi sejena yuswana sajajar jeung rata-rata zaman ayeuna saperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuswana 63. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam yuswana 52, malah ari Kanjeng Nabi Isa alaihissalam mah yuswana teh mung 33 tahun. Aya penjelasan sejen tapi masih kontroversi nyaeta Nabi Ilyas. Pajah tu kakiwari oge anjeunna mah masih keneh aya. Tapi nya kitu masih pro kontra kejadian anu nyebutkeun yen Kanjeng Nabi Ilyas parantos wafat, henteu disebutkeun wafatna dina yuswa sabaraha.
Anu masih jadi misteri mah anu katelah Kanjeng Nabi Khidir. Teu kacatet tina jajaran 25 nabi tapi kaasup nu nampa pancen ti Allah Subhanahu wa taala. Dina tarekah memener dunya ngaliwatan agama. Pamanggi misterius di sawatara jalma disebutkeun jan Kanjeng Nabi Khidir mah tapi kakiwari ge sarua masih keneh aya cenah. Malah ari urang pakidulan mah ludeng nyebutkeun jen Kanjeng Nabi Khidir teh karajaanana aya di Laut Kidul di Pamengpeuk Garut. Kanjeng Nabi Khidir teh gaduh ilmu hikmah, loba anu nyuprih ilmu hikmah saumpama deuk mapatkeun jampena teh nyambat Kanjeng Nabi Khidir. Eta dicontohkeun ku jalma-jalma anu muhit ilmu kawedukan. Ari ilmu hikmah teh nyaeta ilmu anu mentingkeun kadisiplinan hirup nurutkeun ajaran Al-Qur'an sacara konsisten tur dina waktu anu panjang. Dina harti nu dibasajankeun ku masyarakat awam mah eta ilmu hikmah teh nyaeta ilmu anu bisa milampah pagawean naon bae anu sifatna spektakuler bari tanpa wates. Jalma teu teurak dikadek, bisa ngaleungit, bisa hiber, bisa nerus bumi jeung sajabana. Lamun aya kapercayaan yen ti Guha Suparwadi jalma bisa nyaba ka Cirebon, ka Banten, malah ka Mekah, eta cenah alatan boga ilmu hikmah. Ngan bae sifatna tetep misteri. Ari sababna pangabisa sarupa kitu teh teu jadi pintonan umum anu babari di lalajoanan. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, urang cekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng Sunda anu judulna Pahlawan Samudra karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala paratosanana tong hilap teu acan subscribe di subscribe oge ditoel tangda loncengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Urang teraskeun deui enjing dina waktos sareng channel YouTube Kameumeut Kasugri Sadaya. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.